Genaheun euy. Kumaha teh usahakeun we. Nah, maneh make jeung kumaha kan maneh mah jalan atuh. Hah? Oh, iya orang butuh iya partner bisnis Naon dagang? dagang mah politik barang ternak urang Ternak naon buyur naon? Nu balik. ya Mau balik sih. Diajak bener. Ya. Banyak yang tadi ngajak dagang ke pasar, mau ke pasar mah hayu lah, orang ajak lah, numpang gawe orang ge ya. oke lamun bawa barang Heeh. orangnya beda Gila main di pasar mah rokona bodas saya bae ge ngasan ya. menang anyuk kita ge Wah, masalah si ondolnya. Lah, penting ngarokok we lah. Bikin romantis. Makan rokok gratis ya. Yang anu bener atuh min sia teh bisnisna be urang ngilu ajak euy da mane mah boga modal, boga kawuhan geus loba, modal di pasar urang ngilu ajak nganggur ieu. aya lah kalem kono Oh atuh beh kitu mah jalalan maneh. ada kuat mawana we Hanya aing mawa bawa moalna naon. Salah rampang we. kira ge jual beli masjid Geus ka mana karep deui aya ku bisnisnya nya lain min urang penting ngadenge eta nu ceramah teh tiap masjid bah. kumaha gitu Ke apa enak teh dek nghareupan bulan haji teh bulan Zulhijjah tah cing maneh apal teh aya keutamaan cenah eta teh di bulan Zulhijjah teh orang kan pada teu teu ngarti urang udah jadi detikna atuh masandrena loba bolos itu da gagal di wae sia mah bener aing teh inget wae hidup wae gitu tapi urang teh yang nanyakeun bah bener eta keutamaan teh di tanggal sabaraha gitu bapaknya hasatnya kita apa tuh hausat itu nanya kan orang mah kudu masalah sasin kangkung bayam berarti orang mah udah beda jalur tuh aing nu salah lah berarti beda jalur aing nanyakeun ka maneh ustad gitu nanyakeun salah wae aing hampura lah naon sia kebenaran lu haji ngariwat mana itu Ji mana Ji oh kebenaran ya kuma mereka mana nges di mana ini oh eta di jalan terus kontrol eta berang kali nu kuliah beneran ya haji ngariwat kerek balik di alam gimana siapa atuh alhamdulillah haji Wow. Kegenahan ngobrol lagi jaring jipen kieu. Banyak pangkat haji nangtung. ini dah kalau pangkat haji Itu kan tenang. Haji. Wah, baiklah di dia ngobrol nah ya gitu saya tuh. wih si haji di luhur Baiklah. Haji nomor hiji. Mana kopi nanya? No, jang. Kopi saha deh dah. Kuma ya. Yang pangkat haji kieu kumaha ieu Haji. Waktu menangkap bingung ya teh. Bingung naon dah? Oh, bisa si Uncom dia nanya. Keutamaan bulan Zulhijjah cenah naon? Orang mah bulan Zulhijjah tapi bulan Zulhijjah orang. heueuh wa euy urang teh salah nanya bete kasih mamin eta teu apaleun hayang nanyakeun ke ya wa ya nu sabenerna da wa mah geus ulang anting ya min ka haji ge pang sabaraha kali kira aku teu apal meureun Haji itu. tuh kieu wa tiap ceramah tah penting tadi teh urang ngadenge deui aya keutamaan di bulan hajinya eta bulan Zulhijjah cing tah yang nanyakeun bulan Zulhijjah teh kumaha eta teh maksudna teh keutamaanna Aduh nyamper ke salah ini. Oh, parah juga. Pembaliran gitu sok. teuing Masalah ngajawab lu gitu mah cetek gitu kalem nyelong kan gitu waktu teh panjang. Lain orang penasaran naon eta keutamaanna. Keutamaan lain mana bet karya naon ye gawe kieu lain panggurus-gurusin kurban ke jeung 10 poe deui. Oh, tadinya orang keur ngobrol tah eta lain Oh iya nanyana tentang agama tuh orang ngulang atuh. oh yang apal lain kuna naon yang apal gitu kan kudu apal heula merenji mata kitu ge alam eta mah tujang masalah kitu mah pan kudu mah apa gedang naon oge ku tihana pula ngobrolan sampai ka luhur ke puncak tah di puncakna kakara di betkeun ku haji tinsok atuh kumaha karya bala mah haji bahasa di Arab gitu kumaha karang kroki teh wirid dengan jajar
Asli nah eta Ji Mialo haji di tua. lainnya udah mendek musim kurban eta di Arab kumaha eta Riweuh. Puasa haji itu 44 upeti. bobot teuing puasa mah Sampai getara tamat puasana. Tamat. Jauh ka haji. mau kayak omong-omongan haji kieu gila mamin kumaha ieu Tah, jadi itu mah. Oleh ka haji, jadi malah arsup. Celeng-celengan di mah tiket. Kumaha paspor pak cek pak engkang kangkung. Nepi ka kitu eta Ji Kan tenan. gila mamin Mata lobana meureun nya mata ku mana negara dia milik, mata puasa geura sok 44 teuing. Di Arab ye. Haji, aing. terkenal gitu Ye, haji. kurang naon wari ditu cing kurang naon jadi naon di Arab eta bisa terkenal gitu Tah, ngemekan adan ye lain. oh lain naon atuh Katelahna ye, oh ini naon atuh tepira puasa 44 teuing. tamat tamat Ye, atuh haji. berarti bener ya salah nanya orang min oh iya berarti bener besok eta Ji asuh jelaskeun ayeuna cing apal mumpung ieu Tah. Jadi dia meninggal itu, udah kurban. iya kemana Kasap. ya kira ngajelaskeun aing curiga ieu suara galeran Nanti apu dia teh. Santri hiji-hijian setia eueuh. Aduh, bahasa sampai beres ya. Produknya itu bahasa ya, bahaya ya. Sayang lagi di mana? Oh, mau ngaji? Ya, bilangin, Ama mau latihan kumpu. Ya, latihan kumpu sama Haji. Ya, bilangin ke Bu Guru ya. Ya. Iya. Tenang aja. Ama sayang sama kamu. Ya, I love you. Iya. Ya. Bye. I love you. Sagebon pokoknya. Duh, aing kuat boga ka bogo kuat ka. Manya-manya teuing. Mana si Haji waktu yang kolong kena waktu kumaha ieu. Tadi di tehangan kok teu kapanggih-panggih kemana Cina Haji. Degle. Kemana? Itu geuning. Ji. Teangan juga neangan naon. Lain teh perihal rutinan Ji. Pan kamari teh dikocok. Heuh. Tah kebeneran. Haji nu bijil. Terus macam siapun kemari. kunaon mah jauh video kesan gitu ke cinggara lacak ya Allah ada geringan di sini Kesang pada kesang lembut gitu. ikut loprut Harus ya wa. Kuna naon cenah? jangan serempat Bener Jang. Aduh. Harus tiris. Heuh. Lainnya wayahna we ieu mah Ji. Tuh Haji, kumaha tuh ya rutinan ai panas tiris kieu mah euy. Hareudang kieu sih. sore teh kok hareudang Panas tiris ya dok. Tak aja hip ya. Put mana pun tungkan aja ya put. Aduh, aja nih put. Put. Aduh. lain ieu kumaha jawaban tadi Haji Narius. Kada ya jawaban. kabalieuran Di kumaha ya? Kewe haji geus damang. Aduh. Iya, kumaha di masjid. Ayo kela cagerkeun heula. bobo haji dulu masjid eta mah anjir haji kedua ke masjid Haji bagian si haji kumaha ieu? masing-masing kita syukuran ya apa ini si haji gagal si haji gagal Ini Ada yang BO yang ki ini kumaha aja tanggung jawab haji ya jadi tukang haji. tenang. Aduh, yang ki lah. Wah, si Haji rek ka mana? Sambul dulu.
Si Waji keur wewe sih. What? Nah, tuh. Kebenaran mana datang euy? Naon ya? Asa Sarawak yuk. Mana pan santri hiji-hijina haji. Heeh, terus Ya bisnis yang mana? naon dah? Duit. Angger. Iya mah lain masalah eta lain ya. Naon tuh? Ngaji. Ngaji. Heeh. Boro-boro ngaji, urang macan pernah ngaji. Gampang banget transfer ke haji ilmu teh kejauhan. Ngomong lah. Itu transfer mah beberebetan teh mana yang ngomong dah. Ke digras gede. Ini mah ngurang kene. Heeh. Kita mana pasti di acara hamil nanti. Diberi konsep. Kan diberi amput sugan atau diberi amput udah pasti. Jadi ke awewe gadis. Mana yang pengata mana yang mapan busik awewe. Awewe ke mana itu beberebetan. Apa tuh ke nomor. Asli tadi. Ya Allah. Ini parah nih. Tapi kumaha engke teh ngajelaskeun naon? Gampang, masalah ngejelasin mah kieu haji teh duduk. Di kejauhan di transfer ilmu haput, di haput itu berebet atau ngomong ke. Asli tadi. Menang awewe. Menang sangu. Menang pincung. Wah, Kumplit pokoknya mah. iya deh. Ih. Tapang nama aja deh ngaji di Lembur Batur. Heeh. Tadi di dia ke mana? Heeh. Oke, Isa juga nama. Tempatnya di mana? Oke, konfirmasi deh jeung panitiana gampang. Siap. Pokoknya mah mana enak siap-siap. Heeh. Sholat dula rapi, kumaha we santri. Siap. Heeh, omat ke Isa urang lah di bejaan. Oke. Cik. Geus dibejakeun can ka manitiana kurang. Ayeuna ku haji dibejakeun salaman lah jeung haji itu. Cah. Sip. Wah, Oke. Aduh, bisa lemot deh wae. Ngemplong boga santri gini caput buruk gitu gitu. Si haji kumaha? Ditanya kalau kababarieuran. Ayeuna berarti kita rutinan gitu. Kababarieuran gitu kumaha? Teu ngarti si haji jeung bija jeung bijil kesang jeung naon si eta ditu. Tapi piraku teuing balik di Arab ngabolaikeun pangkat haji piraku teuing. Ulah seudon lah meureun deui ja aing babat bisa ngaji aing. Pokona mang kewe piraku pangkat haji Balik heula aing pokona mah. ngabolaikeun mah urang dagoan we Isa. Heuh lah, ayolah pikiran teuing lah.